Aduh, kaparangan sia euy keur haus kieu aya kalapa. Tapi kalapa nu saha eta nya euy? Aduh li ah. Aing mah euy. Rek ngeletik wah kalapa. Kalapa beak wae. Moal kitu euy aing beak wae deui ayeuna. Yang nyaho ketika daripada kepieulaan ku bangsat ah. Teang ah. Wah, bener rek kebeneran euy. Aing feeling hade ieu mah ieu. Beneran aya jelemanan manuk kalapa teh ini euy. Aduh. Weh, Alah sia euy. Itu nu boga nadi euy. Aing alasan naon nya euy? paingan kalapa aing teh beak wae. Mane sia malingna nya? Punten bah. Abdi mah sanes bade maling kalapa. Abdi teh ieu teh nuju milarian jalan. Sakantenan we abdi bade naros. Dupi jalan kalangi teh ka dieu bah. Anjay. Iya dateng gablek salah kita lah. Aing mah coba ieu barala di aduh. Kumaha eta terus ku Kang jalan ranggung kitunya ih. Anu kudu dibabad ieu mah Paur musim hujan kalau ba orai cobanya asup teh imah orayna teh. Suwe. Paksa. Rese itu aing mah kudu ku jalu. Sia kapangi ayeuna mah rek mau talesnya. Cek saha arek mau talos mana buktina sok? Eta buktina mah mau alat data eta. Laporkeun sia ku aing. Sia mah jorek ngalaporkeun. Nya geus sakitu urang garek ngalaporkeun maneh sok. Hor jadi balik rek ngalaporkeun. Rek ngalaporkeun naon ieu teh? Ngalaporkeun maneh sia rek perkosa urang sok di dieu di kebon. Aduh, naon buktina urang rek markosa maneh? Eta tah sia maneh mawa alatna tah. Goblok teh bisaan malikeunna anjing. Anjay. Mam, Woi, kenaon euy? tingalina geus lain keur naon? Ngored lin? Heuh, keur ngored. Gimana? Biasa bah, geus di dinya tah aing aduh meuni asa kurudet euy. Ai maneh ditinggali tinggal. Rudet aja ngerut. Duk kunaon ya duk. Geus tah duka. Mau kunaon teh? Ieu bah euy, Heeh. urang teh menikat asa hayang teh euy. Ciga batur meulieun motor, meulieun pokona mah sagala kabeuli tah jelema teh Heeh. Ciga tetangga tadi anyar keneh meuli motor. Aing hayang bah euy. Nya atuh usaha atuh. Maneh mah ditinggali teh terarek usaha. Urutan cara batur kitu hayang kitu mah. Nya eta bah hoream eta tah hoream teh usahana euy aduh aing mah. Nya eta maneh mah kitu usaha teh. Di beunghar hayang usaha ngedul. Rudet ngomong jeung maneh mah aing teh kamari. Tah, ngobrol jeung ieu tah. Nah aing teh tah ngobrol jeung pacul teh kus cuma burung wae ini tah nanti. Anjay.
sahanya mana alus kieu bangun enakeun ditumpakan teh nyobana ditumpakan coba mana ngeunaheun kieu nya Pepen kenawan numpakan motor. Cepepen, hei, kenawan. Leha iya aja teh keur numpakan motor bangun enakeun numpakan motor teh. Nah, hamak ya hayang numpakan motor. Atuh pan eueuh teh yang saya numpakan motor atuh entong eueuh wae anu tumpakan teh kali-kali mah eueuh atuh numpakan Anjay. Hai, Cepepen. cepopon Ya, hari ece rek ka mana? Ini aslinya teh mirip jeung urang, anak kacamata cuma. iya tadi nama eueuh teh rek ka Jakarta hari hek teh da poe minggu teh da jalan puncak teh ditutup. Ih, atunya heueuh, kan tiba baheula ge geus apa meureunnan lamun jalur puncak teh poe minggu teh buka tutup. Sementara apa? Ya gitu kan biasanya teh jalan sok aya jalan beurit ngeunaan Jalan beurit. jalan beurit Tanu kieu ya. Lain jalan beurit ece. Jalan tikus meureun atuh jalan pintas. Anjay. Akbah. Action. Ari ece rek ka mana atuh? Nih. Ma ieu can leungitnya kedap sok. Benang keneh. Action. Ya, hari ece rek ka mana? Nih, aslinya teh mirip jeung urang, anak kacamata cuma. Rolling Action. Sen. Si Dudu tah duh ka itu tuh kaburna tuh aing. Kita asa kabur. Pesan rek lila kumaha? Aing Karakeun ke klipna ge urang we misalkeun samurukeun lah. sok mulai. Action. Di sana mah tolbananya artis itu ya, orang dibayar 50.000 ongkosna. Kamang. Daripada Cut. juga si A. Aisyah tadi gitu tuh posisinya. Heeh. Tidak ulah. Action. Ore ya. Yes, abah.